Assalamualaikum. Wilujeng enjing patepang deui sareng ibu dina palajaran basa Sunda. Materi ayeuna teh nyaeta tentang rarangke nasal. Materi hari ini yaitu tentang imbuhan nasal. Fungsina pikeun ngubah kecap dasar jadi kecap pigawe nu aktif. Berfungsi untuk mengubah kata dasar menjadi kata kerja aktif. Kecap dasar anu diberi rarangke nasal teh bisa kecap pigawe, kecap benda atau kecap sifat. Kata dasar yang diberi imbuhan nasal bisa berupa kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Dina bahasa Sunda, rarangke nasal dibagi ka 5 jenis, nyaeta en, eng, jeung, nga. Jadi dalam bahasa Sunda, imbuhan nasal terbagi kepada 5 jenis, yaitu en, em, eng, dan nga. Yuk, tingali contohna. Hiji teunggel, nasal N ditambah teunggel jadi neunggel, jadi T berubah nasal jadi N. 2. Sikat, nasal N ditambah sikat jadi nyikat, jadi S berubah nasal jadi N. 3. Tilu ukur, nasal Eng plus ukur jadi ngukur, jadi aya tambahan nasal Eng. Sok ditingali. Lanjutkeun deui nomor 4, potong. Nasal em ditambah potong jadi motong, jadi huruf P berubah nasal jadi M. Gandong, nasal nga ditambah gandong jadi ngagandong. Tonjok, nasal en ditambah tonjok jadi nonjok. Sakieu wae pelajaran ti ibu dinten ayeuna. Alhamdulillah. Hatur nuhun barudak sadayana. Wassalamualaikum.